Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajarannya dengan tema hirup sauyunan atau hidup rukun. Dan materi pokoknya adalah tentang pupujian. Apa itu pupujian? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pupujian teh asalna tina kecap puji. Nu hartina ucapan pikeun ngagungkeun Allah tina sagala kakawasaanana. Pupujian biasana sok dinadomkeun atawa ditalar di masjid atawa di madrasah ku budak nu ngaraji. Berikut adalah contoh pupujian yang berjudul Tauhid. Hayu urang babahanan pibekeuleun di akhirat sing loba amal-amalan ibadah sing husu pisan lamun ajal waktu datang urang moal bisa mumpang teu bisa dihalang-halang geus waktuna jadi bugang harta banda nu ngaleuya urang moal bisa mawa ngan amal anu dibawa batur urang anu bela. Nah, gitu teman-teman, gimana? Sudah ngerti kan? Oke, kalau sudah ngerti, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.